Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang di kelas 95 bade nampilkan drama Sunda anu judulna Ati Babaturan. Abdi Alihaura Kasna salaku Siti. Abdi Putri Pasatul Umah salaku Hana. Abdi Zahra Isa Fernanda salaku Dira. Abdi Mutiara Finici Kalangustina salaku Rani. Abdi Syahida Faiza Putri Riyadi salaku Naya. Dina hiji poe, Rani ngalewaten Imah Siti saentosna meser uyah di warung. Siti sareng Hana keur ameng bareng. Rani keur katingali gelisah pisan. Rani, mereka teh gimana? Siti ditidur teh saha? Abdi pas meser uyah di warung Mang Jajang. Gening ngalenak katingali pucet jeung gelisah pisan aya naon? Cenah naon kepeting tos ngadamel tugas. Jigana mah kurang bobo. Oh, mampir heula atuh. Nya atuh. Sekalian abdi nungguan pihan. Emang si Hana meser jajan di mana? Meser di caket sakola. Rani bade dipangmeserkeun. Teu usah, teu lapar. Teu naon, ditraktir ka Abdi. Kayaknya Hana di chat heula. Nya atuh nuhun. Assalamualaikum, Rani, Siti. Waalaikumsalam. Ih, Rani kunaon? Geuning mukana mah katingali pucet pisan. Heeh kan ya, mukana teh katingali pucet pisan. Aya naon dan? Nyaran, urang kan babaturan. Lamun boga masalah cerita ka urang. Tos cenah naon ngan teu cekap tidur wae. Lamun boga masalah, ulah suka-suka cerita ka urang. Iya jajanana. Geuning meserna loba pisan. Siksa wae nya tadi urang ngajak ulin si Dira jeung si Naya, jadi urang ge meser pinjam maranehna. Oh, gitu. Si Dira jeung si Naya ka mana nya? Ti tadi teu datang-datang oge. Chat we atuh bisi hari lapeut manehna. Nya kedeung nya urang chat heula. Terus kumaha? Kedeung deui datang cenah. Oh, nya tuh urang tungguan we nya. Hampurannya baru dongkap. Naon, emang atlas di mana di? Tas ulin ka Imah Bibi Abdi. Mohon, tadi Abdi jeung si Dira anu sakedak ka Imah Bibina si Dira. Oh, terus naon wae emang di ditu? Tadi teh Abdi dititah ku si ibu panganterkeun makanan ka Imah si Bibi. Oh nya tuh mangga cari. Rani maneh teh kunaon? Emang Abdi kunaon? Maneh mah ditanya benar-benar malah ngajawabna kitu. Jiran aya ieu ngeunana. Oh, nya nuhun nya tos dipangmeserkeun. Rani kunaon sih ti tadi asa katingali pucet pisan. Terang si Rani yeuh abdi mah yakin da lamun si Rani keur aya masalah cerita aturan. Mohon, urang pan sobat lamun teh terbuka asa kumaha tuh. Salaresna Abdi teu hoyong ngomong masalah ieu sabab Abdi alih babaturan jieu terlibat ka masalah Abdi. Sabab sakabehna maksa Abdi ngomong. Nya entos Abdi teu boga pilihan deui. Abdi teu sakola deui. Olah, maksudna naon? Ya maksud maneh teu sakola deui kumaha Ran? Abdi tercerai si bapa tos teu peduli deui ka urang jadi ibu bebelaan jeung menuhan kabutuhan urang. Tadi wangi ibu udur Abdi meuni teu tega ningali ibu tiap dinten kudu damel. Hampir teu aya waktu istirahat jadi Abdi mutuskeun teu sakola deui. Kumaha mun urang dagang we? Dagang naon sih teh? Kenging oge tah, tapi emang aya modalna. Nah, nya eta urang kan teu aya modalna. Entos atuh teu kudu dipikiran. Eta mah jadi urusan Abdi. Abdi tos carita ka maraneh oge tos ngarasa lega nuhun nya. Nuhun Ran, lain kali tong ngarasa sungkan mun carita urang kan sobat, bisa seneng babarengan. Tah, bener jeung si Dira, lain kali ulah dipendem sorangan. Muhun mun kitu Abdi balik ti heula diri ibu ngaliran. Rani tos uwih ka imahna. Sementara babaturanna masih mikirkeun cara supaya Rani teu eureun sakola. Kumaha mun urang patungan saikhlasna ngebantu beban si Rani. Kenging oge tah. Ya, Abdi ngan bisa bantuan sakitu. Iya dia urang mah aya kitu. Abdi oge ngan bisa bantuan sakieu. Nuhun pisannya Abdi teh seneng bisa jadi sobat maraneh.
bade ngabantu sobatna nu keur kasusahan. Mohon sobat pan emang kudu gitu, kudu nolongan sobatna nu keur susah. Kumaha mun abdi coba tanya ka Bibi? Bibi butuh karyawan anyar. Jigana ide sae, tah mun jigina naya butuh karyawan anyar di toko. Oke, jadina kaisukan urang pedak deui di dieu nya. Tong hilap. Sampeun heula si Rani. Uhun kayak urang samper ke Rani. Entos salahnya urang rek uih. Abdi oge bade uih. Uih heula nya Siti. Hati-hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo asup. Jadi ieuran urang kabehan bade ngabantu maneh saeutik. Ieu mah teu sababaraha. Teu usah maranehna aya pas abdi susah ge abdi matos bunga. Ieu teu nanaon, urang ditampi urang ikhlas. Hampuraran urang teh bisa ngabantuan leuwih. Henteu, ieu ge geus leuwih ti cukup nuhun nya sadayana. Ya, mohon. Oh nya, Nay. Bibi maneh kumaha jadina? Abdi tadi geus ngomong ka Bibi abdi. Cenah bisa keur butuh karyawan anyar. Mun bade maneh bisa ngadamel di toko Bibi abdi. Nah, kumaha Ran? Muhun abdi bade muhun beneran bibi maneh keur butuh karyawan. Tokona di Jalan Melati. Caket rumah makan Sunda. Terang nih. Oh muhun terang nuhun nya Nay. Ya mun sami-sami. Akhirna masalahna beres oge nya. Nuhun sadayana, nuhun pisan. Uhun sami-sami. Alhamdulillah Rani akhirna bisa lanjut sekolah deui. Sadayana tos bisa senyum. Rani oge akhirna ngadamel di toko Bibina Naya. Sareng teu jadi kaluar sakola berkat bantuan ti sobat-sobatna. Dira. Kenapa? Kamu Dira? Ke dia. Dira ke sini. Kamu ke mereka. Apa? Kalian tahu. Marah-marah mulu. 1, 2, 3. Siti. Waalaikumsalam. Ada sejak. 1, 2, 3. Masuk anjir kalau aku gitu 1, 2, 3 masuk. 1, 2, 3.